13 daya wakaf. Daya wakaf nilainya Allah Akbar. Itu bisa salah kamu gitu. Nomor 14 asub waktu sholat. Bikin sholat anu geus ditangdukeun waktuna. Ulah diheulakeun sampai waktu sholat, takbir heula diheulakeun gerakan teu meunang. Harus berapa itu? 15. Nyampurnakeun bacaan takbir kalayan sakabe hurufna sabada yang harus kiblat. Sabada sampurna yang harus kiblat. Jadi dina kalimat takbiratul ihram seluruh huruf dina kalimat takbiratul ihram ulah aya anu dirobah, ulah aya anu diganti, ulah aya anu leungit, ulah aya nu ditambahan. Kartos ditambahan ulah, dikurangan ulah, dirobah oge ulah. Ieu sakabeh hak-hak huruf tertunaikan secara sempurna. Lafaz jalalah Allahu Akbar ulah diganti amjahna ku ain. Allah bisa. Ieu maksudna lain ngaheureukeun kalimat takbir ya, ngarah ka harti mah. Atawa dirobah-robah diacak-acak hurufna tadi teh nu jiga nu kuduna ku kaf jadi ku qaf. Ditambahan deui wawu teu meunang. Ieu teh kudu sempurna sakabeh hak-hak huruf dina kalimah takbiratul ihram tertunaikan secara sempurna. Ya, dia teh. Terakhir ke-16 takbir si makmum ulangi imam. Jadi dalam orang posisina imam posisina makmum ulah pengheulaan imam. Atau marangan gitu meunang ngomong miheulaan.
Rek naros ieu kasararea. Saumpama itu sholatna berjamaah. Ya. Terus si imam teh takbiratul ihram, Allahu akbar, si imam teh nanya, ari makmum saya, nah, begitu imam Allahu akbar pas Allah imam gitu makmum terus Allah akbar imam bar makmum atawa imam selesai kedua secara sempurna Allahu akbar kakarak ke si makmum Allahu akbar ini bener mana? Tapi terkadang dina pada pelaksanaan di lapangan loba anu ngabalapkeun salat tunggulna teh. Balap antara imam jeung makmum. Allah imam teh tuluy we disambut di tukang ku makmum Allahu akbar padahal takbir imam teh can selesai secara sempurna. Kardos. Jadi tok rusuhan rekamana. Keun sina imam meula beres tuh. Da daripada marangan kaum miheulaan mending kene rada akhir. Ya. Marangan makana imam batal jamaah itu. Gerakan orang sok loba hampir juga balap sholat antara imam dan makmum. Kamu lamun sholat tarawih, wah kebut bet imam dan makmum. Padahal biasa-biasa weh. Mereka mana? Kene kita waktu nama beres-beres. Kartos ya. Tak kurang lebih masa gitu ya teh, 16.